ceng ieu baskom hejo ieu anturkeun ka Bati Kurung ieu baskom nu koneng anturkeun ka Panyabrangan ka ieu mah baskom putih anturkeun ka Kacatang eta kan anak nanya ka mana mah ari eta duni anu di Batu Kurung sakitu mah eta mah bibi dia ceng bisi mah umur eta pikoloteun dia engke ari eta anu di Panyabrangan sa eta mah mamang dia eta anu baheula ngabeakeun pakaya eta. Tapi luar biasa secara tidak langsung orang tua mengenalkan kita kepada saudara, bener gak Bu? Makanya urang kudu doang leungeun ulah doang cul balik deui kana tamu Kanjeng Rasul moal beres-beres urusan ieu. Bu, tamu Kanjeng Rasul hiji Jibril, dua Mikail, tilu Israfil, opat Israil. Saopatna berkomentar tentang keistimewaan sholawat. Cek malaikat Jibril, ya Rasulullah, man sholla alaika asra marotin ana akhudu biyadihi wa umiru bihi ala sirat. Muhammad, urang Catang, urang Batu Kurung, urang Kampung Sawah anu maca sholawat ka anjeun minimal 10 kali engke jaga ketika nyabrang dina siratal mustaqim dituntun leungeun ku malaikat Jibril disalametkeun nyabrang siratal mustaqimna. Amin atuh. Ih colong apa? Ibu percaya aya siratal mustaqim, Bu? Panjangna 3000 tahun, Bu. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun rata, 1000 tahun turun. Leutikna alahbatan buuk hiji dibelah 7. Tapi tenang Bu, gede jeung leutikna siratal mustaqim tergantung amal perbuatan urang keur waktu di dunia. Hayang gede siratal mustaqimna. Tah anu boga tanuh pribadi dipake jalan umum bakal lewat ku jelema ikhlas ridho tah eta nu bakal ngagedekeun siratal mustaqim urang. Amin. Ieu mah ari ngomong siratal mustaqim hayang gede ari kana jalan pelit aya bener aya bae. Ieu mah ngomong siratal mustaqim hayang gede ari galang batur bea pipisan bae aya di bae. Abong-abong pacul capuhaya seblok sakali nyawah 5 cm, 2 kali nyawah 10 cm, 4 tahun be nyawah setengah meter taneuh batur bea. Sedangkeun galangna panjang 20 meter. Di pelakan pare menang gabah 2 karung diparapkeun ka anak pamajikan. Atuh naon bedana maraban anak pamajikan jeung menang maling ta? Jangan. Pancing ya. Man akalal haroma mata kolbuhu ae kosa kolbu jalma nu ngadahar barang haram bakal pae hatena tegesna bakal tuas hatena. Bu euy ieu mah kita ngomongkeun sasa ngomongkeun keluarga abdi bela pangrasa ieu abdi maraban anak menang halal menang kila aprak-aprakan di tanggal hiji sampai ayeuna abdi aprak-aprakan alabatan tuyul urang putih aprak-aprakan doang tuyul dia setor bedi susuan mah henteu tapi cerah di ieu nya eta maraban anak sampilang halal pangrasa kula tapi eta magahan anak hes urang mah baheula Bu kakolot sieun nya punya komo bapak nu malotot ngaji sieun berangkat ngaji ayeuna mah bapak kurang kumaha galakna nulak cang bari molot tuduh curug ngarek anak ngaji dah ngaji maca anak napa kolotot biasa aja keles nembak temempan komo lamun kumana geus lah moal mempan cek mana ngaji kumaha jawabna 5.000 aya beda ngaji 5.000 bener itu Bu
ya kemana rasa bisir karena rada tah hade. Euy Bu, baheula mah urang sok dihuapan ku kolotnya digayem heulanya. Dibulung sampai halus lepehkeun tapi efeknya keren, bagus. Sejauh apapun anak melangkah, ingat pulang. Sajawara jawara itu kan ngomong kan. Sakenceng-kenceng ngomong ka batur mah sahao kadua gaplok ka hidung nama ngeluk sieun. Karena baheulana sok dihuapan tina lepeh hidungna digayem teh ya. Bener atau bener? Ayeuna mah eueuh. Hayang be alus di balender. Atu-atu aja anak putra baik tuh hari ini. Bo, lamun kudu nostalgia ngeunaan kene baheula-baheulanya punya najan kercan aya HP ge kami mah nggak pernah gabut Bu. Ibu tahu nggak gabut Bu? Baheula HP tapi senang nu aya punya naik ke karena tangkal jambu ya 12-an jot-jotan baheula jot-jotan dina tangkal jambu mede oyot datang di huapan tai be keren baheula masa nganggung gitu aja bener tak Bu? Bosen jot-jotan lumpat ke tengah sawah aya kapal lewat kapal minta duit tuh aya kali dia tapi sampai juari ya tak kapal can pernah mere Bu. Bu, magahan anak juari mah hes ceng bantuan ngunjang gabah tuh bapak dia di sawah lain nempel kalah gitar marera rera rera oh beda itu bener tuh Bu. Awas sangkilang eta maraban anak menang halal atuh komo-komo ngahaja maraban menang hal magahan pamajikan ge hese ulah magahan Fatihah cek ulah ka pamajikan turutan neng ihdinas siratal mustaqim cek pamajikan siratal mustaqim ceklokkeun neng ceklokkeun mustaqim ceklokkeun ih jangan belet-belet teuing eta pamajikan kebenang bau geuring langsung ben nutupkeun kurang nya nama pinter ieu langsung ke kamar cekrek kunci maneh atuh sampai subuh di luar lu baturan Gusti Tekula lah ira habis sugan hadede ngaji diri menang 2 puting pundungna geus beres hari Minggu mah hari ini mah ajan pundungan dia lain kuewa punya ku cerewet dia ku capek barang punya lain hewa capek ku anak tapi ku salakinya salaki musik bae jangan orang bae tehnya lain hewa tehnya lainnya atuh kumaha salakina tehnya lain salaki sopan pamajikan ya sopan tehnya tuh dengeng atuh asli yo oi eta kula cekula sugan belah cager ieu pundungna ngaji deui cekula neng ngaji deui muntah eta horeng pamajikan maka akalna pinter horeng memeh ngaji daman maneh make lipstik make wedak aduh ieu make minyak wangi sagala namerok dihareupeun aing mah ya Allah cina ieu mana malah Jumat rek ngaji tanah ieu nya cekula neng islah ngajina prebe meureunnya sakitu eta maraban anak menang halal maraban pamajikan menang halal tapi lanjut ya mun hayang gede siratal mustaqimna ikhlaskeun jalan dipake jalan umum lamun hayang gede siratal mustaqimna ulah sok ngaipisan galeng batur ngalegaan sawah mah ku duit lain ku pacul ka Ahmad terus ya Jibril tilu kene yuk anggang kene yuk oh di dia malah menceramah ulah mere eureun gitu astagfirullah sabar kiai ini mesti sandi dia
padahal mati yang manggil pulang sering japang rasa pulang anak itu Jibril Mikail cek malaikat Mikail ya Rasulullah man sholla alaika asra maratin ana askihi min haudika Muhammad urang catang urang kampung sawah urang batu kurung anu maca sholawat ka anjeun minimal 10 kali engke jaga di poe kiamat bakal dibere nginum tina cai talaga Kausar talagana Kangjeng Nabi Muhammad artina jalma nu sok maca sholawat di poe kiamat moal kahausan. Oh yang paling belakang amin bo kurang kencang anu ikhlas dong terpercaya teh ya percaya teh karena kiamat bo alhamdulillah ulah doang budak letiknya kan abdi di rumah ngajar madrasah bu kajen tuh nanya ge sabodo amat kan di madrasah teh pelajaran aya fikih aya bahasa Arab bu baitun rumah madrasatun sekolah torikun jalan dorototun motor butut kayak pelajaran akidah pas abdi ngomongkeun kiamat jeung hisab sirot segala kiamat lah eta ya budak nanya ngacung Pak Ustad rek nanya eta lamun kiamat sekolah madrasahna liburnya astagfirullah atuh pae sih aing lagi dia mah punya dipikir-pikir mereka jadi ustad kudu ekstra sabar bu beneran ya sabar pikiran sabar awak yang mana kuarima jalan mananya lain bener nanya ustad rek nanya Arieta lamun puasa keluar sayu mata batal tantok betul lah ayo una pikirna ari kitu kunaon cimataan ada harap basol ada teuing dulu hei mah beda pokoknya ampun kudu sabar kuarima ieu ge pula ya geus jadi tukang ceramah ge kudu sabar awak capek mata kurus padahal awak gering kudu kaduna pitae padahal beungeut geus pucat mata yang turun tapi kan kudu sabar ngaharipan jamaahnya punya kudu profesionalnya punya jengkel-jengkel eta haritapan usinya tapi ceramah kebelah itu perbatasan Sukabumi jeung Lebak nah yo bilang kan ini sudah mah kudu sabarnya punya kudu sinyal turun di mobil ceng ari ka Cisungsang belah mana beloknya budak itu kamu nanya astagfirullah aing geus make jubah sagala make sorban ari hayang aing majing kiai mah ngomong di pilihan ge kiai ge ya kamu nanya lain kunaon bisi pae dong eta budak jika ditanya ku malaikat munkar nakir man robuka saha pangeran dia kamu nanya tambah diledek ya ku malaikat kudu sabar ustad eta kesabarannya luar biasa bener gak bu abdi mah di rumah ayah santri dia galelede nusara ringit bisa mandi sorangan yo iya abdi mah mikiran dia anu ngajar budak ngejah budak lalu tikra yang mana baju kawan tadi pakai ngaji yang mana lu lompatan baik boboiboy api cos kalau tadi kacolok yo yang mana hordek ustad bekil pangguleo ya tinggal puting gelas ustad pecah hiji lamun kurang sabar mangus hayang kirim magang anak jelema bener pertanyaan anak gaji ibu sabulan 5 juta aminan baik nih melotot gaji ibu sabulan 5 juta pantel tamat aminan ayat taeueuh anu sok nyemplekeun 200.000 be inget ka guru anu sok magahan anak ibu kicep meragukan ya ayo bola boga nadam turutan
nu dipake pibututun aya barang mulai cerdas suara ini nu didahar pibaueun nu diinum pihangseureun beneran dia mah dalam keadaan iwal anu diamalkeun nu dipake pibututun nu didahar pibaueun nu diinum pihangseureun iwal anu diamalkeun bisa tante bu terus ibu mah ujungna bege lamun cekola nu dipake pibututun gitulah segera beres barang nama ieu nu dipake terus itu bae panggura beres nu didahar nu diinum iwal anu nah ibu gaji 5 juta mun dipake meuli baju ibu tutut pake didahar doang pibaueun tapi 200.000 anu dipake mere ustad tukang magahan anak tah eta duit kurang anu bener mah anu asli bakal kapanggih jaga di akhirat itu munah dengek terus kula boga cerita ngaburangan ngaseriusan ya bu baheula abah aya jelema tukang gali kubur ngaranna Ki Abdullah dengekeun supaya paham ya hese ngomong ya datang ibu-ibu Mang Abdullah minta tulung anak kula maot panggalikeun kuburan Ki Abdullah siap bu 86 digali kuburan gancang carita pan bisa digancangkeun ka carita mah panggura beres begitu mayit datang diasupkeun kana liang lahat Ki Abdullah muji gede naon sababna kuburanana seungit mah nya seungit nya caang katempo ku Ki Abdullah indah ku taman surga ngan Ki Abdullah teu loba omong bisi batur teu percaya sebulan kemudian ibu-ibu yang sama datang deui Mang Abdullah minta tulung deui panggalikeun di kuburan anak kula maot deui eta mah ibu pae anak nanya begitu diasupkeun deui kana kuburan kana liang lahat sarua bu seungit caang Ki Abdullah saking penasaran nanya ka ibu-ibuna bu rek nanya hampura ieu mah nya eta anak ibu nu maot tilulah naon kitu amalna eta mah Abdullah anak kula nu maot ulama eta geuring di pasantren maot lagi di pasantren tamah cuma mending keneh kaya di kobong mangnya sulit mangnya aduh mamang yang kumaha coba ayo hari eta nu kadua bu eta mah nu kadua masantren deui nito eta mah ustad meureun lain boro-boro ustad maneh nama tukang ngalektor dek kaji dek geulana pan biasa tukang ngalektor mah dohor di sawah keneh asar di sawah kene maghrib karak mandi isya molor tapi kok kuburanana sungit koreng mah itu dulurna masantren di modalan ku kakana menang ngalektor oh karena kapaham muridnya mandala alal khairi kapailihi jalma nuduhkeun kana kabagusan atuh doang nu migawena bae urang bodoh anak pinter urang bakal salamet amin urang maca Quran teu bisa anak tahfidz Quran salamet urang karena moal mungkin anak urang jadi kiai lamun kurang tadi modalan nyabunya rek nanya di ka ibu boga anak teu bu biasa sih boga besi laju anu di Arab ku ibu ti anak ibu naon coba ayo duit lah ieu ngawakilan kabehan doang dan tetangga kula ari kitu mah Ustad pangaruh panari boga anak mah loba mangke ngakolang ke gawe ke gajian ke mere duit ka makmun mere paling dia sabulan mere 100.000 kitu ge cangkeng kolot mah sampe encok ngasuh incu baheula capek ngasuh anak diwari capek ngasuh incu na incuna terek cicing lumpatan bae
ya incu kuarimat kebisaun ngomong Sunda Indonesia baik bener temak mukolotna kawalahan ngalayanan anak cik mukolotna kamu jangan gelumpatan aja itu lur ini hujan lur ini nanti jatuh kamu bunas itu duit suku dupahan 100.000 bo urang nyakolakeun anak sampai jadi sarjananya sampai sarjana gelarna geus loba MM, MSI, MCK segala mantan MCK dah gawe gajihna gede belum tentu ibuna masih aya kene bener teh anak nu sukses loba duitna belum tentu ibuna masih hirup bener teh tapi anak nu dipasantrenkeun sampai ngarti kana agama sanajan di dunia can bisa mere duit ka emak tapi di akhirat bakal nulungan ngiriman yasin ngiriman tahlil sok ngajarahan insya ibu sok ngajarahan kolot bu satahun sabaraha kali itu ge jarahna ge bari dongko beja bajuna anyar kenenya aya bejarah rek hajat sin kawalat meureun jarahna ge duaan adi kakak polongo kabeh cek adina ka ari kuburan mah urang di mana kitu nyawa aja baheula mah di dieu yo kan ieu mah pindah teh bebejanya polongo kan coba sih nanyakeun ka mamang kalembur ka ditu kalembur ka mamangna mang nyaho teh kuburan makula di mana cek mamangna baheula ku aing di Cicirian pake tangkal berenuk goreng mah eta tangkal berenukna dipindahkeun ku budak angon kana pager pan lagi nama pager di jarahan eta asadun nasi azaban yaumal kiamati man jahala ahlahu anidin pangberat-beratan siksa jalma di akhirat jalma nu teu ngawawuhkeun anakna kana didikan agama dicolongokeun bo urang cukup urang mebodoh anak mah ulah mere bodoh urang mah SD ge teu tamat anak mah hayo sakola sampai jadi sarjana salah baenya urang mah maca Quran ge teu bisa anak mah kudu tahfidz Quran ieu anak ulah diwarisan harta doang bu lamun hanya diwarisan harta tanpa diwarisi ilmu harta mah sabulan ge beak dijual bener teu tapi lamun anak diwarisan ilmu insyaallah bakal narik kana harta alhamdulillah kayaknya yuk kamu sih jeung kabehnya tahun hareunya tak tua deui pan yo oh gitu Jibril enggos Mikail enggos Israfil dua deui panjang kene mah tahun hareunya cek malaikat Israfil ya Rasulullah man sholla alaika asra maratin ana asjudu lillahi ma arfa'u ra'si hatta yakfira lahu Muhammad jalma anu maca sholawat ka anjeun minimal 10 kali kaula bakal sujud cek malaikat Israfil sujud ka Gusti Allah moal hudang-hudang tina sujud kaula lamun Gusti Allah tacan ngahampura ka jalma nu rajin maca sholawat amin artina jalma nu sok maca sholawat bakal dihampura dos bu urang mah rumasa jalma loba dos di sini dosa di mana-mana sebalik urang mah loba dos di luar loba dosa di jero imah kadang-kadang isu keneh geus menang dosa bejakeun taulah isuk-isuk cek salaki coba si ieu lieur amat ulu pangjinkeun kopi kopi deh kopi isuk geus menang dosa pan ka rumah tangga jeung ulang 12 tahun kan nyaho meureun dapur di mana wih nyaho meureun neundeun termos di mana atuh nyieun teh sorangan ngajangkol ulah di layanan meja boga cokot sorangan ge
salaki nyieun kopi sorangan cek salaki bulana mana ya tuh di Alfa loba astagfirullah isuk isuk keneng geus meunang dosa jadi mohon maaf urang memeh es kudu siling hampurakeun jeung salakinya punya mana bapak-bapak hoi nenek dia disangka boga dosa meureun iya bapak kudu loba minta hampura ka pamajikan karena tugas bapak-bapak kabeh dihandle ku pamajikan sabenerna mah atuh diaji lamun diaji mah bener asli mah anu kewajiban masak eta lalaki sabenerna mah anu tugas neangan di salaki ngopel ge salaki nyusu ge salaki nyusuan anak ge salaki kuduna kulantaran salaki mau susuan bayana kudu nyisihkeun upah nyusuan anak ka pamajikan weh cocok kan teh yo bari makarak aya sawaraan ieu mah kabeh dihandle ku pamajikan nyusuh pamajikan masak pamajikan ngurus anak kadenge teu Pak ulah disangka teu boga dosa-dosa Kak ai pamajikan mah tugasna ngan hiji doang nurut ka salaki cek salaki masak atuh masak ah cek salaki nyusu atuh nyusu lah jadi urang ieu kudu siling hampurakeun loba dos lobakeun maca sholawat bakal jadi jalan supaya dihampura dos Jibril enggeus Mikail enggeus Israfil cenah gula beres panas ieu Ajroil mabuk malaikat pencabut nyawa si Raja Tega. Ada yang nanya ke saya, Ustadz boleh nggak ngasih nama ke anak pakai ngaran malaikat menang? Jibril, Jidan, Ridwan, Malik. Tapi lamun rek ngaran Ajroil mikir-mikir heula. Lain kunangan bisi bapak namur yang parah. Kata anak patu datang tuh Ajroil tuh kaget mengenai saya. Cek malaikat Ajroil ya Rasulullah man shola alaika asra maratin ana akbidu ruhahu kama qobatu arwahal anbiya. Muhammad kurang kampung sawah nu maca sholawat ka anjeun minimal 10 kali dicabut nyawana diperlakukeun seperti nyabut rohna para nabi. Hartina jalma nu tukang maca sholawat dicabut nyawana henteu nyeri. Amin. Mudah-mudahan urang kabehan dicabut nyawana teh nyeri husnul khotimah jeung doakeun artinya bisi ibu keng ngadenge dina status naon abdi umur pangbacakeun Fatihah supaya abdi husnul khotimah engke bae ulah kiwani saya umur 80 tahun gitu 100 tahun ulah kiwari sabis amat teteh kok geus beres tah ngomongkeun sholawat terus bae yo astagfirullah. Ini cerita terakhirnya baheula di perbatasan Tangerang jeung Serang aya lembur tanah Rabu. Baheula aya ibu-ibu solehah ngaranna Ibu Jubaedah. Boga salaki kiai ngaranna Ki Umar. Eta Ibu Jubaedah solehah Bu, ngaji Quran rajin, sholawat rajin, can pernah ngagosip maneh nama. Sholawatan bae. Hayang boga anak soleh. Barang dina hiji waktu manehna ngeusikan eta Ibu dicoba ku Gusti Allah karena hirup mah lamun karak rada-rada bener sok dicoba bae. Salaki ibu karak daerah salat aya tetangga ngomong paingan hujan. Sabar sabar. Aya bayar mohon tubuh. Aya bae di mana ge. Eta Ibu Jubaedah keur ngeusikan Bu dicoba ku Gusti Allah eta beas berubah jadi butiran mutiara. Boboko berubah jadi emas. Kumacek Ibu Jubaedah Gusti abdi mah lain hayang nu kieu, abdi mah hayang ge boga anak soleh. Kira-kira potongan kieu milih naon? Emas teh kitunya. Anak mah 12 kitunya. Astagfirullahaladzim.
terdaekeun cek ibu beda abdi malain hayang emas hayang dia boga anak soleh eta boboko berubah jadi boboko cepat enak emas nama tuh gitu. Alhasil alhamdulillah anaknya lain sekedar soleh tapi jadi ulama besar, karangan kitabnya banyak luar biasa atau Tafsir Munir padahal bahkan kitab-kitabnya jadi bahan referensi ulama sealam dunia. Itulah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, terlahir dari ibu yang soleh anu rajin maca Qur'an, rajin maca sholawat, matak naon diturutan kurang lamun keur hamil lobakeun maca sholawat, ulah loba teh ngagosip keur hamil ngagosip bae ih kepatan ibu hamil tah aya nu make gelang tetangga ngacamprang bae tuh deuleu naon dia tuh gelang nama anyar eta hutang nama sabeung sekolah mereka ngopenan jauh bilang batu utang batu di mayaran sugan tahu di nu ngomong luka dua ngomong heuy ulah salah imahnya gede ge Singapura tamah atur Singapura terek mas asli kepo tah hirup ieu sugan tahu nu ngomong nu katilu ngomong lah bagus ge emasna doang jelema mah hawu eta bisa sugan tahu budi nu ngomong nu kopat ngomong lah 30 gram ieu aing ge kabul mun boga duit mah tuh ih aing keur ambil di ngagosip bae keur hamil mah lobakeun maca sholawat aya ibu lolobana disebut keur hamil tilok mikiran sholawat jog bisa maca Quran make daster bae terus panglai digantungkeun para sani digantungkeun gunting leutik digantungkeun sakalian kampak digantung terus cek mokolotna ieu ne ieu bawa sapu nyerene ieu berang puting kaluung ka sawah ka rumah ieu bawane sapu nyere jeung mokolot engke bisi pangi jeung setan colok matana keur hamil mah mending lobakeun baca sholawat geus ibu amalkeun nya punya bisi ditanya muludan di kampung sawah ngomong ke naon sholawat sanu cara mana diserut gitu bisi tanya ku salaki ieu mah tanya salaki kayak tadi dia ngomong ke naon ya Allah terjelas gitu Allah terjelas mudah-mudahan aya hikmah jeung manfaatna ayeuna urang ngadoa ku barokahna Kangjeng Nabi ku barokahna maulid Nabi mudah-mudahan segala maksud jeung cita-cita urang dikabul ku Gusti Allah amin ya robbal urang dipanjangkeun umur barokah daek ibadah dijembarkeun rizki halal barokah pikeun bakal ibadah rumah tangga urang barokah anak-anak urang soleh-solehah jaradi ahli ibadah urang ulah wakadi mautan ku Allah kecuali maut dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa hudan qaima wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa waladan shalihan wa ilman nafi'an wa qalban khashiyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kapiatur billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.